ngalamun bae sama Nyamila. Saha di nu ngalamun ge henteu. Lah, siap gua ngalamun mikiran si Ono nya. Saha bo nu mikiran si Ono? Lah bohong siap gua mikiran si Ono. Boro-boro bogoh resep bae ge henteu Ani. Lah sia ngomong teu bogo padahal dina hate mah bogo sia Jamil. Ih, jangan henteu. Benar sih ente bogo ka si Ono Jamil. Bener Ani, mah nya aing kudu susumpahan ke sia. Bisi sia bogo beneran ka si Ono. Aing mana kadukung be. Geus lah Ani ulah ngomong-ngomong si Ono bae. Ani. Naon Jamila? Ani maneh nyaho teu? Naon sih Jamila? Eta keponakan si tante, dekan dieu cenah. Tante saha sih Jamil? Tante Ani. Emang Tante En bogaan keponakan gitu? Bogaeun Ani. Di mana? Jitara Manggi. Keponakan anu di Jakarta dekat dieu. Oh, keponakan Ibu En anu di Jakarta. Oh Ani. Jam 10 terjadi gitu si Sally datang ke dia. Kemana si Sally-nya? Goteng nyasar. Kira aku anu nyulik. Bating-bating ya. Oh jelema deui. Nitah ngajemput si Sally. Beneran si Amin. Min ka dieu Min. Tante, nonton. Tante rek minta tolong ke Amin. Kumaha? Daek teh Min. Emang udah ditahan naon sih Tante? Kang ngajemputkeun ponakan tante. Emang Tante buka ponakan gitu. Perasaan Amin mah jatara neuleuh nya. Boga, nanti tinggal di dieu di kota. Emang ngejemputnya di mana Tante? Oh itu tuh di sisi jalan. Oh di si jalan. Siapalah tuh. Emang ponakannya lelaki awewe? Awewe. Oh. Amin, kunaon cengar-cengir. Terus gerak ka ditu. Siap Tante, Amin ngejemputnya. Ayo. Daripada sia ngelubung bekos topo dapur, mending anterin yuk. Mana Min? Ngejemput ponakan Tante. Mulah Min. Nah anjing sih, ieu mah cewek. Ieu mah cewek. Pokoknya mah herang, burung herang ngeberanya kos leunya kos pernis herangna. Saya jalan apa bagembung mah tetap lah. Geus ulah bongbong hae lah. Ayo.